ngecerk hujan ti Kanjeng Nabi bakal ngecrok tapi tejaradi tatangkala panas ongko usim hujan tapi panas ongkos urang naik mobil mewah tapi kesangan ditutup Kanjeng Nabi tanda akhir zaman geus deket datangna Dajjal nomor kahiji masa cepet as-sanah kasyahri wa syahru kasab wa samakal yaum kasah as-sa'ah kal dakik dan atau daki maka itu nah setahun ko sebulan sebulan ko seminggu seminggu ko sapoe sapoe ko sajam sajam sakumaha okos melem daun kurma anu garing perat beres perasaan urang di akhir zaman engke Kanjeng Nabi perasaan manusia di akhir zaman geus deukeut datang Imam Mahdi neta teh cepet jasa kuari geus hampir kabehan nyaritakeun cepet kaiji disusul kedua yang mukjizat Kanjeng datang ka kos kitu teh nyaritakeun masih kana ribuan tahun ku Kanjeng Nabi geus dicaritakeun di akhir zaman sabada terasa cepet ku kabehan zaman bakalna cuaca genjlong teh artina nu ngaran usim hujan nu ngaran usim panas usim hujan diisi ku panas usim panas diisi ku usum hujan sehingga sulit bagi petani untuk menerka musim hujan iraha sebab terjelas hujan teu diperkirakan bulan eta hujan baik teu diperkirakan bulan eta bakal teu hujan teu diperkirakan bakal hujan teu jadi genjlog waktu eta geus tereh deukeut Imam Mahdi datang nu paling deket engke setahun hujan teu eureun-eureun hujan beta mengacrek bae hujan ke eureun sajam 2 jam mendung deui hujan ke eureun sajam 2 jam 5 jam aya genep jam eureun teh hujan ke hujan deui ngacrek bae hujan ke aya 12 jam teh hujan berarti sapoe tapi mendung ke beuting na hujan atau peuting teu beurang hujan setahun kitu bae cuman eta hujan teh layun bitun nabat henteu ngajadikeun tatangkalan ongko hujan tapi gararing teu jaradi pepelakan nu melak naon bae ge biasana mun kahujanan nyembrung ieu mah malak garing teu jaradi. Nah lamun geus eta terjadi eta geus detik-detik terakhir bakal datang Imam Mahdi kuari mah kakarak datang ge ka hiji perasaan cepet zaman nomor kadua waktu geus ada ngagenjlog kuari musim hujan musim panas mata Kanjeng Nabi masyaallah ieu mukjizat Kanjeng Nabi kula wasok mutalaahan ieu mukjizat pohara geus karasa kuari tinggal ngecerk hujan engke aya suara di berbagai pelosok di kaler aya suara seperti suara ki trompet atawa suara ti kidul atawa ti kulon suara ti wetan atawa ti jerotan aya suara gesekan atau suara ti luhur ieu geus sarua geus tereh datang nah ieu ngecerk hujan ti Kanjeng Nabi bakal ngecrok tapi teu jaradi tatangkala panas ongko usim hujan tapi panas ongkos urang naik mobil mewah tapi kesangan slobapan kuwi naik mobil do mau Fortuner AC-na gede tapi di jero mobil kesangan sebabnya di udag-udag hutang mobil lagi ngeriditan hutang
kawin mah aya 3 aya 4 nah ngan dibobodo kabeh ge ku duitna ngahutang di bank. Nah ieu ge di akhir zaman baru dah jeung ke barokah hutang kabeh. Masya Allah. Peneleuan hadis Kangjeng Nabi akhir zaman geus rada loba di antarana engke jelema lalumpatan menuju neraka. Kangjeng Nabi di akhir zaman mah kabeh jelema lalumpatan menuju neraka. Sahabat caricing bae. Maksudnya salah tante Kangjeng Nabi ngomong nyarita. Kangjeng Nabi balik deui ngomongna di akhir zaman mah jelema lumpat kabeh ka neraka. Percis kos kuya mun dibahasakeun urang mah. Kos kuya ngagejeburkeun diri ka cai. Kuya di luhur aya naon bae gerbek dus kuya mah kacai aya naon gerbek dus ta ieu masyarakat manusia di akhir zaman percis kos kuya nyalametkeun diri kacai ieu ge lalumpatan ka neraka. Jadi ngegejebur-jeburkeun maneh ka neraka di akhir zaman mah. Sahabat tetep masih culat cileuk keneh wae. Masa sih cak hatena. Neraka kan seun. Manja jelema kudu ngagejeburkeun ka seuneu. Ima jelemana meureun teu normal di akhir zaman teh wae mah Kangjeng Nabi salah ye. Masih didengekeun bae ku sahabat. Asana meureun aya kekeliruan ieu Kangjeng. Kangjeng Nabi kan weruh sadurungna. Sahabat teh masih kene culak cileuk. Banget teu percaya cak Kangjeng Nabi di akhir zaman ke jelema lalumpatan menuju neraka. Percis kos kuya nyalamatkeun diri ngagejeburkeun ka cai. Engke jelema masing-masing kabeh berduyun-duyun. Malah mah mun aya anu rada lambat kunyana disingkirkeun lambat amat sia ka neraka. Disingkirkeun kunyana anjeula. Jadi anu jelema-jelema anu ngahalangan di lambat sia ka neraka bae kudu lambat anjeula. Wih bari yang berani ayo aing geula geus aing jadi pamimpin neraka geus. Oh beranian jasa. Berarti kan geus 3 kali Kangjeng Nabi nyarita kos kitu tah. Berarti beneran nanya lah sahabat wani. 5 ya Rasulullah. Kunaon bisa kos kitu ya Rasulullah bisa jereba berduyun-duyun ka neraka. Sebab jelema kabeh memberanikan diri hayang jadi pamimpin. Mendaftarkan diri hayang jadi kepala desa, mendaftarkan diri hayang jadi bupati, mendaftarkan diri hayang jadi gubernur, mendaftarkan diri hayang jadi presiden, hayang jadi menteri, eta ngaranna menuju neraka jahanam. Ya Allah, ya Rabbi, urang lamun ngomong kos gitu pan bupati dah kiai bibisaan. Tok sama kos kitu mah. Ya aing mah keur ngaji, sia dek ngadengekeun teu kaji. Ya mah ngaji ge ieu bangsa jeung jelema nu kos ka dieu be nu laletik aing. Muga dia mah teu kudu ngaji geus, sia jeung Kiai Golkar bae ka ditu. Aing mah keur nyaritakeun akhir zaman. Mun teu percaya datang bae dibere kitabna baca ku sia. Iya, teu bisa cenah macana. Emang sia mah ciri neraka teu bisa maca kitab. Ya anu ahli surga mah bari sama maca kitab. Waduh, cak mari maju makan aing henteu. Teu ge pandai ngadengekeun. Pamimpin mana kuari nu daek ngadengekeun ngaji nu bener? Deuleu sa Indonesia. Ayo teangan camat nu daek ngaji nu bener. Sugan aya di Pandeglang mah, sugan aya di Serang mah. Coba sugan aya bupati nu daekeun ngaji nu bener. Nu bener ieu mah maksudna ngajina nu bebeneran Al-Qur'an jeung hadis beneran. Ya, ceuli aing sumpungkeun. Asal aya bae ge. Mana gubernur ieu mah ngaji bae heula ulah ngalaksanakeun ngaji nu bener mana eueuh mantak aing ngomong kos kitu teh bibisaanan teh mah kiai sakeun teh ya tuh kaja nih bibisaan aing terus ya teu percaya sia atuh babagi bae ge di akhirat dah di surga mah lain nu ki uci anu pangeran aing mah wau jeung pangeran goblok. Ya, gue ini sombongannya lah. Sombongan gitu mah mejehna.
pajar baik bener bae sombong lah pangkoraksia. Nah ieu mah keur carita di akhir zaman eta Kangjeng Nabi deuleh lah dikena kitab Mukjizatur Rasul fi akhir zaman aya kitabna beuli geus mah jang pamimpin bae beuli sia mah teu kudu lah cukup ngadaengkeun di aing geus ya Kiai Golkar tilok ngomong nu kitu pan Kiai partai tilok aing ya gua ngomong ye berduyun-duyun jelema menuju neraka kaget sahabat salah ngomong meureun Kangjeng berduyun-duyun jelema ka neraka asana lain meureun berduyun-duyun jelema ka neraka aya anu mandeg disikirkeun awas ya ayo sia mah ka nerakana halangan aing oh berarti bener cek sahabat ima ya Rasulullah kunaon lantaran jelema memberanikan diri hayang mimpin batur puguh diri nage bobolokot ku dosa dek mimpin batur pan di zaman Kangjeng mah asal aya nu hayang we nyekel bendera memimpin perang ulah cek Kangjeng Nabi berarti aya gorod di balik mimpin perang aya keinginan nu tersembunyi di jerona ada udang di balik aduh hebat ongkos nulungan rangda eta teh ada udang di balik rangda eta Kanjeng hukum aya rangda katabrak sepeda di ais eta teh lain sangais-gaisna mun ditanya karunya jasa katabrak sepeda cakna isukna aya nini katabrak motor diantapkeun ku nya goblok tadi pendi blon antawang ya dia korek ada udang di balik eta aduh masya Allah nah iya ge jekel bendera ketika hayang teh cek Kangjeng Nabi aya gorod ketika embung karak ya masya Allah mulus berarti. Nah jelema di akhir zaman teh anu memberanikan diri hayang jadi pemimpin berarti nyana keur lumpat menuju neraka jahanam. Jelema anu dagang di akhir zaman mah berarti jelema anu siap ka neraka anu dagang ge. Sahabat kaget je pan ka dagang-dagang atuh kaget sahabat ge pan ka dagang-dagang kunaon sebab di akhir zaman mah eueuh anu teu riba dipikir aja berarti menuju neraka kabeh eta geus deukeut tamatah geus kos kitu mah geus deukeut jasa. Nah geus cerita akhir zaman tanda-tanda akhir zaman kasatu waladi zina tanda akhir zaman teh mabok tanda akhir zaman teh kitu sarik maling kabehan maling geus puguh masyarakat maling HP maling sepeda maling motor maling mobil atuh jadi negara ge maraling beda ngaran doang jang masyarakat mah maling jang di luhur mah korupsi beda ngaran urang lembur teh nyahoan korupsi pajar lain maling pajar maling mun urang bebeja ka urang lembur kan ini tuh itu tuh tukang korupsi bagus amat bagus saknya teh tuh nyahoan korupsi nya mah sarua jeung air mineral barang kurang dibere ini air mineral embung ini mah air mineral mah kunaon eta kan dicampuran mineral oplok cek jana meureun mineral teh pajar ragi lah kira-kira gitu tah nih air mineral bagus nih embung ini mah ai kudu dicampuran mineral je ini udikna kebelah ditu deui udik tamat ti udik teh masih 2 kilometer ka ditu eta loba bahasa-bahasa di akhir zaman mah urang lembur teh nyaho maksudna ditekeun situasi dan kondisi cak urang lembur teh mah kiai isian malulu cenah ngomong aing mah teu betah urang lembur atuh dibere bahasa kos kitu nyana deuk inteleka jadi urang lembur teu ngarti eta teu nyambung ngaran di lembur mah ngomong lembur baik. Waktu sekolah ya, lo baca anu nitahan bahasa Indonesia. Teu betah aing mah. Emang teu betah teu bisa, teu bisa. Aing teu bisa asal pakai bahasa Indonesia bae kandas. Okos urang rajek bahasa Jawa, kebal-kebal Sunda deui bae nya ge. Aduh, masya Allah. Nah, iya.
Jadi orang namun nyaritakeun mukjizat Kangjeng Nabi kadang hayang seuri bahasa Kangjengna nu hayang seuri hebat amat ngabahasakeunna yusafiruna ila jahannam. Berangkat kabeh ka jahanam. Kedua yas'auna ila jahannam, lumpat. Yas'auna mah yusafiru mah leumpang, yas'auna mah lumpat. Sahabat kaget, tanya luatan si ka jahanam. Horeng bener. Sia ulah yang serikeun pamimpin lumpat ka jahanam. Nu tadi kadua pedagang ge orenganan lalumpatan ka jahanam. Nomor katilu cak Kangjeng Nabi di imah bae ge tetep ka jahanam bae. Yeuh. Ajeuna mah kabehan tah, bupati rada lega bae. Tadi masa kaing doang cak bupati jeung gubernur sia ge sarua. Ayo atuh berjamaah lah. 5 ya Rasulullah kunaon make jeung di imah bae ge sebab di jero imah ge teu kaluar tina maksiat. Di jero imahna di jero kamarna nyieun kamar deui, di jero kamarna nyieun kamar deui, dipoekan tetep maksiat bae. Allah Karim. Sebab apa di jero mainnya geus bisa make jaringan internasional. Sanajan di jero kamarna di kamaran deui, kamarna dipoekan, tapi nyana bisa nempo Hollywood. Di jero kamarna di kamaran deui dipoekan, tapi nyana keur aya di Hollywood. Ya Allah, ya Rabbi. Masya Allah, pindahkan keur aya di California. Masya Allah, pohara. Ya Allah, jauh teuing lah ke California mah, pencet deh Texas. Woi, cek nini eta sih negara mana? Ulah loba omong nih. Nini mah nini bae nyahona paling ge bojong bae. Kendal bae nyahona mangsa nu karari itu bae teketos bae. Des nyahona kadinya bae. Pugu di bojong geus sarujeng di Texas kuari mah. Eueuh nu teu akur kuari. Kahirupan di Amerika jeung di Citra aja atuh beda. Kahirupan di California jeung di BSD teu beda saeutik-eutik acan ja akur. Sok deuleu naon nu eueuh kuari. Di BSD lamun di Amerika urang ningali minuman bebas. Urang turun di pesawat di Abu Dhabi. Oh, minuman ti mimiti segede cinggir datang ke segede awak. Minuman haram. Aya digelar. Di Abu Dhabi, cek urang ieu negara Islam nama ieu, tapi pan minuman pohara. Meuli urang roti di dinya. Plek, nu belah ditu belah kulon ngelempet dibuka. Aya gambaran jerona. Roti. Kula ge teu bebejakan nu sajen kula doang eta. Geus aja mareuli. Roti meuli roti garing belah ditu belah ieu kan minuman tuh. Wow, barulut tempat teh di Abu Dhabi. Cek kula teh meuli roti belah ditu tah. Nah. Meuli detik sagede korma segala naon teh. Dibeli buka aya gambaran. Sia seri emang ngarti tah naon sih? Maksudnya aya gambaran tuh make calana sia. Geus ditutupkeun deui ku kula lah. Dia kan banjang bawaan ka imah. Masya Allah Karim. Itu beres. Haji caritana ieu kan hayang ngarokok, kan teu meunang ngarokok bebas. Ayalah tempat-tempatna di bandara teh, di ditu hiji dia ya, karena ada sepi di dia ya. Ulah asup ka dinya. Keur asup mah kula sorangan. Menang meureun samenit, brus urang baru le datang. Marah ke calana. Make sakieu. Ya aing betah ya cek. Perlakuan ngalakukeun nu teu senonoh di jero dihareupeun manusia geus biasa kaluar we kula. Masyaallah Karim. Eta di Abu Dhabi, kos kitu di Abu Dhabi encan di jerona eta kakarak di bandara. Masyaallah Karim, encan di Amerika, encan di Inggris, encan di Jerman, di Prancis. Teu kudu jauh-jauh di urang emang kumaha gitu. Masya Allah. Tanyakeun ke kacamat ge. Pan nanyakeun kacamat berarti ya rahasia. Geus teu kudu nanyakeun ka urang lembur kacamat, camat anu gaul tapi camat. Saha
Teu jauh kula wae, waktu jauh gitu. Jauh jasa. 1 2 3 4 camat nu gaul nu sok biasa kapanggih di satelit. Terus siapa geus moal nyaho satelit kan tadi mana? Dasar lembur sih mah. Kampungan. Kos gitulah Indonesia eta ge Tangerang. Mantak berduyun-duyun menuju neraka. Di akhir zaman geus eueuh anu henteu lumpat ka neraka. Cerik kabeh sahabat ketika cerik tetapi aya keneh manusia di eta zaman anu tetep ngomongna teger bae nyana menjaga mata ceuli jeung sajabana tetep bae ka Allah eta teh cek Kangjeng Nabi saeutikna ge saeutik deui qalilan bahasa qalil teh saeutik agol min golil jadi itu bahasa Kangjeng Nabi agol min golil leuwih saeutik tinu saeutik jasa mun sakurangna saeutik jasa eta ge direntogan bae ku bangsana deui nyana negakeun ke hak negakeun adil jujur dina kakarak nyarita doang geus direntogan ku berbagai tokoh ku berbagai masyarakat jeung ku berbagai tapi tetap aya bae cek Kangjeng Nabi datang ka engke Imam Mahdi turun datang ka Dajjal aya bae hiji mah setiap negara kabupaten dibere ku Allah hiji cuman geus hese nyalametkeunana sakadar nyarita ilah Kangjeng Nabi nyaritakeun mukjizat di akhir zaman geus kuari mah zaman geus karasa cepet waktu ngageser geus encan doang hujan ngecerep satahun angkep lamun kula nyaritakeun Mekah bakal dilebaran Madinah bakal diberet geus eukeur malah ieu tinggal hujan ngecerep satahun tapi teu jaradi naon teu jaradi jelema berduyun-duyun menuju neraka jahanam teu karasa Masya Allah tetap urang memantak ngaji urang hayang salamet mudah-mudahan urang kabehan disalamatkan ku Gusti Allah keluarga urang pemajikan anak incu urang disalametkeun pamimpin urang geja eta mah ku nafsuna ieu ketika nyana ngaragap nurani nama tetepnya lagi ceurik sarua bae hayang salamet mudah-mudahan dibere babalik pikir kemudian nyana bisa ningali ka arah anu salamet amin ya rabbal wa tanakidul imamatu bisa sah jadi pamimpin jadi presiden bil bai'ati ku di bai'at wal asahu nurutkeun cekal asah bai'atu ahlil hilli wal iqdi saha minal ulama'i war ru'asa'i wa wujuhin nas alladzina yatayassaru ijtiba'uhum artina nu milihna henteu kudu keseluruhan nagara nama bentukna khalifah tapi praktek memilih nama bai'at kulantaran bai'at teh aya bai'atu ahlil hilli wal iqdi berarti aya pemilihan demokrasi sebab ketika harita nu hendak dipilih diangsongkeun tilu tokoh lain bae Sidina Abu Bakar Siddiq aya tilu cuman nu dipilih Abu Bakar Siddiq berarti kan hampir mirip secara demokrasi pemilihan nama dipilih biasa nah ieu keur carita memilihna wal asau bai'atu ahlil hilli wal iqdi henteu kudu keseluruhan masyarakat nu buta dituntun nu torek dituntun nu nini dituntun teu kudu jadi dipilih per desa sabaraha nu boga wawasan untuk maju lamun sakecamatan sabaraha desa pilih per desa teh mun sadesa aya 18.000 manusia
kemudian diperkecil deui ku ari mah di kitu naon ngaranna dipekarkeun jadi 8.000 atau 7.000 per desa eta nu 7.000 tingali per kelompok-kelompok nasasi nu boga wawasan untuk maju ieu teh jang keselamatan bangsa jeung negara ahli hilli wal iqdi geus ulama nu milihna ulah diberean duit di umrah-umrahkeun supaya manehanana milih tegala dibere motor dibere mobil aduh eta mah sogok menyogok ngaranna lamun aya kiai nu narima sogokan ti pemerintah sogokan ti jelema-jelema nu endek calon eta berarti kiai keur lumpat nerleng bae dek menuju neraka jahanam teu kudu ese dengan kiai kos kitu lamun aya jelema kiai dek milih pemimpin tapi jana menerima sogokan di partai di ketua di kandidat berarti eta kiai keur ninggalkeun masyarakat menuju neraka jahanam tinggal kukula ada ditanya aya eueuh kiai nu kos kitu aya lamun aya pang nyebutkeun saurang coba ulah isin-isin saurang bae di Tangerang bae teu kudu ka sarang-sarang Tangerang aya weh aya urang Pasar Kemis aya weh sia mah aya bae kagak deketan ka Cilomok sia sia mah ka aing meureun kajen kuku mah ge dasarna sia mah ekstrim nah ulama memilihna boga wawasan di samping ulama ruasa pemimpin-pemimpin tokoh-tokoh wa wujuhin nas tua-ketua manusia anu gampang kumpulna dalam rangka menyatukan visi dan misi untuk memajukan bangsa jeung negara. Masya Allah nu milihna nu kos kitu yes kuari maka simpulanana bae wa syartuhum sifatus syuhud syarat jelema nu endek mengangkat kepemimpinan ulama tokoh termasuk kitu kepala-kepala kampung dan lain-lain sebagai berbagai lapisan masyarakat anu dianggap mempunyai wawasan syaratna sifatus syuhud sifat saksi nu kira-kira nyana jadi saksi sah berarti kasifatan minal adalah wa gaya nu milihna kira-kira sah jadi saksi sah berarti ngabogaan sifat adalah eta jadi ente sakabehna ieu mah kabeh kita milih nu embung dibere duit anu embung ge dibere mobil keunang ngeukeun milih ka ditu dipaksa ngaranna eta kos kitu mal beres satungtung pemilihan umum model kos kitu nagara ulah diharapkeun kudu beres satungtung kiaina nu endek ngararapi ngabantuan jangan luruskeun nagara nyana ngabutuhkeun kana sogokan keneh ieu mal beres nagara nyana nu sok pidato rosy wal naon kana kadituna finar ceknya ya Rasul murtasi finar nyogok yung narima sogok kan neraka hulunya anak tas diberi motor mio ne cekal huluna heuy ai sia ngomong goblok teu bareres bari kiai okos jelema di kota Allahu Akbar Allahu Akbar bayana naon Allahu Akbar pas azan Allahu Akbar hes ai tiap tadi Allahu Akbar beratas itu Allahu Akbar waya azan hes tekan teu beres eta geus balikan urang ngaji kuari hudangkeun awak urang nu keur hes supaya gigisi tempo gerak ke alam barzah ulah neulean batur awak kurang bakal dibaringkeun di alam barzah teu nu dibawa kabeh ge sugih teu dibawa gagah teu dibawa kabeh ngan awak kurang we jeung boeh dibukakeun ieu na ditempelkeun pipi urang kana taneuh sakadar urang gagah sakadar gagah keur hirup paeh mah geuninganan kos kitu sugih keur hirup paeh mah geuning kos kitu
baring baik bentakeun mata hate urang aing teh bakal kos kitu kabeh udah ngilu rekan-rekan ngan sakada datang ka bibir kuburan pemajikan jeung anak datang ka bibir kuburan doang pemimpin urang kepala urang mun urang bawahan ngan datang ke bibir kuburan doang selesai ditutup kuburan urang sorangan di jero tanggung jawab urang bakal datang amal-amal urang bentakeun mata hate urang eta. Nah lamun geus bentak itu kan rada dijaheuh horengan eta ngaranna bentak udang ngaranna geus inget kanu bogana ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah iyalah di negara Islam cara memilih pemimpin di beat cara ngabeatna cekawal asob beatu ahlil hili wal ikdi ngabeatna ahlil hili wal ikdi yakni minal ulama war ru'asa wa wujuhin nas ulama-ulama jeung pemimpin-pemimpin jeung tokoh-tokoh masyarakat anu mudah berkumpulna untuk menyatukan visi dan misi dalam rangka melajukan bangsa jeung negara syaratna sifatus syuhud kudu sahnyana jadi saksi berarti kasifatanku sifat adalah ulah kabehan memilih jam milih nagenya nama kita boga wawasan jeung ngemajukeun umat bangsa jeung negara teu boga pikiran kumaha ieu bakalna lamun dipimpin ku seeta negara urang perpolitikan perekonomian perbudayaan leuwih agama lamun urang geus caritakeun agama kan mayoritas di Indonesia mah urang geus korban Jakarta geus dipimpin lain ku muslim tapi ku kafir teu beurang di jerona kan aya musliman eta geus bentuk kasalahan mangga bae ieu negarana demokrasi kan tetep bae urang teh hese ngayakeun muludan di Jakarta cobalah gubernur dipersilakan untuk nyambut ayo nyanang ke kumaha nyambutna wih sebuah nirwana lain Kangjeng Nabi nyarekeun nirwana golok ya nyaritakeun rajaban panggil coba mal bisa jadi geus agama mah macet sedangkan Indonesia mayoritas agama atuh kudu dihormati mayoritas kajian kukumaha ge numadak ti baheula di urang mah negara demokrasi terpimpin teu murni henteu bisa nuturkeun Amerika langsung ka pusat ka ditu secara utuh sebab lawan mayoritas Islam loba ulama loba wali-wali kesenjangan atuh lamun kos kitu sebab lawan paling istimewa agama mah Islam sebab di Islam mah kabeh merasa terhormati Kristen dihormati ku Islam mah Buddha dihormati ku Islam Katolik dihormati pokoknya masing-masing tetapi anu bercokol memimpin tetap kudu Islam nyana tetap dinaungi tingali riwayat para khalifah tingali riwayat para khalifah khulafaur rasyidin kabelah dieuna matak 35 tahun masa kenabian masa kekhalifahan kemudian ka dieuna sultan kabelah dieuna mah kabelah dieuna cek Kangjeng Nabi sabada eta geus ka ditu acak-acakan nya khairul qurun qarni terus mayali ali nah berarti Kangjeng Nabi terus sahabat tabiin tidinya ka dia acak-acakan urang di zaman acak-acakan tapi masih keneh bisa maca Quran maca tafsir ieu ge anugerah ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala di zaman akhir anu geus lain lalagaan urusan riba urusan keadilan geus kejujuran geus tapi tetep bae aya keneh nu beuntas saurang-saurangan di negara aya komo di masyarakat mah teu rusak kabeh sakieu geus alhamdulillahirabbil alamin salametkeun diri urang eueuh nu ngarunyaan ka diri urang iwal ti diri urang batur mangan sakadar huhahehe doang mantak Tuan Syekh Abdul Qadir kedatangan tamu setelah kedatangan tamu nyaritakeun cintana ka seseorang seri Tuan Syekh
datang deui tamu nyana nyaritakeun cinta ka seseorang seri geus beres ngobrol nyaritakeun cinta nyaritakeun bendu kasih anu mah cinta kasih anu bendu kasih anu cinta kasih anu bendu cek tuan Syekh cinta ente jeung bendu ente tetep neraka jahanam kunaon emang sebab cinta jeung benduna lain lillah aya kepentingan urang resep jasa ka tokoh nu itu pohara emang kunaon mantap resep sok merean bae aing bendu jasa kasih itu kunaon pelit tuh kan aing resep jasa ka kiai itu batu emang kunaon kiai itu mah naon bae ge meunangnya nama itu semua kan mah meunang bae anu mengkredit meunang segala meunang kalau deposito meunang aing geunaheun kadinya aing bebarengan jigana nonton bola tah kiai mah kudu kos kitu internasional aing resep jasa ka nama benduna kasih itu bendu jeung resepna kabeh lain lillah sarua jahannam Masya Allah dah ini mereka hiji jelema diangkat jadi pemimpin melalui pemilihan di BAT dipilih ku ahli hilli wal ikdi nu milihna ulama ruasa wujuhin nas yakni nu kasipatan ku sipatus suhud sifat adalah sahnyana jadi presiden lantaran dipimpin ku jelema-jelema ku tokoh-tokoh ku bangsa-bangsa anu ngabogaan wawasan tur ngabogaan sifat keadilan nyana mingkina dengan prima ngeunaheun teu leceh nomor kedua wa bi istikhlafil imam wallahu a'lam